A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirah Cai Sang Ratu Mut Putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Yisim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi salamet kabur nya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Da tukang baso teh tetangga simkuring, jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Sising lah ngadongeng gitu. Manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon dengekeun aya makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia. Si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureuy seuling mah teu nyari. Duh butan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we usik tingalikeun. Melaksaka palintangan babalean pangalusna eyang atin sanajan di kantungan kasaean moa muta kabeneran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung ieu. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heug tina naon ke urang badami heula sakedeungnya. Mun sae. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebab galap beureunya teh kadenge sora kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mah mun nora wes sok sora bool aya bool bonang sok terus nyiksa nya eta nu ngeunah pisan mah sora sarman aduh sarman utit emang utit saron maksud teh dah geuning jelegur teh sora golep goong. Naon anu diseueuran seueuran sejurikeun kumaha eta ku etanana latah
galap teh hampura wing teh kieu sora teh bahasa teh gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh gebuk nepi ka kieu melakat sangat jarang terhayang di darat tangan Neng Dewi kuma papayungan anak pawahi eta kumaha nulungan anak toba Asaka genapku basah jadi melit basket hate baluan puyang payengan om paus baluan puyang payengan poncewang tekas oras sabar kita boa luput puput umur mun kahayang Om Wisnu kekasuran kantun kapu hajah nining kursi diri kedajang di supaya naon waktu balak kakak teweleh sumolondo niat sejaba barengan samiuk rek sauyunan nanjerkeun galura biru kurang jadi kurang sasarangan atuh sareng aneh tersangka gening tersangka temalire nusaktia nah kumaha di hare-hare luntang sayang hati apa hadian sugante tetep mi cinta sekotan gening pegat duriatna salah cenah kumaha atuh cing mere janji saknyana naon cenah horeng ukur pang bibitan Oleh Pak Haji Rahmat sareng Ijung Ajaris abong kena kanukina Haji Si janji teu jeung buktina kumaha saucat Aji Purnama keur waktu nya tepung ngaran pastikeun ngajak rimbitan ngajak rimbitan Neng Dewi Purnama itu cenah Pak tapi bukti nanyalahan ngan ukur pikanya nah kumaha cenah ibu usi najan ayah
bergantina moal cara jeung ayeuna nyarita karek ngabela geuning teu aya nyatana Agit kunirahan ningali Agit kunirahan ningali ingkang sampun rata wilujeng tepang sin rupina urang ieu urang asli urang pedaleman geningan tau kayaknya maksudnya nuhune ari unine mah are uninga mah galap murinya euy kitu urut kering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya gitu kalau disejarikan si ngamak Kakaran apa si akan? naon seueur Oh, nya. seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnon saha ngaranna uing lan heeh upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang oh tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebenaran najan mungkir dages takdir najan mumpang dages kadar ilik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak pedah beureum disebut asak emangna dewek teh rambutan jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu wah berani lo
Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek. Saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Ya. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabaraha urang batur sia. Loba sia yang seueuh mah jadi jeung lain.
ngaripuk. Eta si monyong nepi ka kieu kaing. Bisa teu teh Kang. Rek hangawan atulah. Da moal kabita teh hararayang teh. Aduh itu Naon Kang? tidak pakai kolor. Aduh, Kabita Kang? tidak disunat. Aduh, Kabita mari tinggal ibadah. hitam. Aduh, bala. Eta boleh kulit. Lah, teu hararayang teuing. Moal hayang kan komputer. Agan, ada cep. Ayo matu, ayo lawan, wah mengalahkan Allah. Satu marah, satu mati. Iya. Kayak sia. Sia. Loh. Siap sia. Tolong. Woi. Woi sia. Woi. Ongkorek dihakan yang jaga dialungkeun. Pasugane remek. Belah itu. Nalampah eta kasarios ieu Anoman perpancana suta. Iya ge. Utusan ti nagara Guhakis kena. Wireh di negara Kiskena teh dina waktu ayeuna nuju harengeheng kudedengean. Masyarakat parantos jadi dua kubu. Anu satuju jeung nu henteu. Anu pro Kasobali, anu pro Sugriwa. Memang tak muarek ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeung eleh. Tuh, leres. Wayana direbut garwa jeung kakawasanana. Iya ge. Nya Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi kitu ilapati Dewa Muasa nu bakal bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di negara Guakis Kenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas Mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun patsogregan alam rame. Duh, leres. Anoman lumampah.
aya naon sepuh mudah-mudahan we ucara kaula lunta usaha Doh, leres. margi kitu wang siting dewa wah aya ilapat moal serba kapisang ngarengseken pasogregan di alam rame utamina anu kaalaman di negara gua kiskena Leres. Rai Raka Beneng nyeta paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan tahun sumuhun Leres. cenah iwa ti Gusti Rama Mangnusa gelar Batara anu bakat tiasa ngarengsikeun pasogregan kaca om mudah-mudahan we sing ngapenak Melaksana palintangan Kabalayan pangalusna Sana jandikan bungaran Kasayang Mawamut Mapapayungan anak Sangkanulah Kahujana Sangkanulah Kahujana waduh dunya ieu geuning kanca sumuhun romantika kahirupan aneka ragamna aduh luar biasa paingan bakal menang jaminan kerja jalma anu tahan uji anu tahan banting anu DP hanap asor sopan santun ramah tamah bakal menang ajen anu leuwih luhur da puguh geuning ieu teh alam ruksak alam pana alam lu pada dengean nu nyaci nu maki nu ngahina nu mitah teh di dieu kanca waduh sing tiap teh waduh Hanoman perpancana suta barang ningali kaluhur aya nu kokoleaban lho naon dah wah naon waduh dulu gitu jelema dulu yuk ya di dunia iya jelema ay ya jalma teh di dunia mah kira udah gitu salamet geuning uring kuing teh gimana ya udah hei udah wala wes wah naon wah alah moal kaula moal rek ngaganggu bangsa ajeun kaula nulungan anjeun bieu aduh marmot mun sagede kitu aduh Gusti udah hudang boro-boro aduh alah salamet wing yong euy duh ngan lieur kene euy salamet deui urang heeh moto kehalangan goblok moto kehalangan kadinya mana ngadupak atuh terus jalan segitu lega jalan lega moal naon kaula moal naon moal uluh alhamdulillah cukulan dulu aya makhluk ieu monyong eta ku bisa ngomong deui
nyet nemalan nemalan udah kadang ya itu bari ada gungkeun cece kalah nyet ngerti aduh sehat gitu ai monyet sehat ai jelema kuleuh nyet 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 aduh urang pake ngamen kok aing nyet nyet aduh ngagajang teuing itu karunya nyet weh ya dibalik dong aing aku akan mah gitu nah kakak mah galak jebian marukana mah meureun bikangna alah ieu teh monyet jaluna kaula jaluna duh eta bisa ngomong di monyong aya ngaranan aya naon ngaran kaula Hanoman saha Hanoman oman ya oman mana teuing gunungan meureun atau oman batu meureun di mana Hanoman kaula ti nagara Guha Kiskendha lho ti nagara aya negara kaula lolobana bangsa monyet bangsa kaula karena nu bodas mah kaula wungkul ulu bade ka mana ieu kaula teh keur neangan hiji jalmi ya keur neangan hiji jalmi kapan abdi jelema lain ngaranna beda panaya diddat sifat asma apa anjir aya monyet bisa ngaji nepi ka puluh dinyaeun dat sifat asma apa cenah dulu apa anu kitu mah jero jeung ieu oh dat sifat li positif nuju milarian jalmi saha jenenganana kakasihna teh Batara Rama wayahna silaing aku Laksmana silaing aku Laksmana aing Rama ngan dewek Ramana Rama Kawalon wanara kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayogya anu diteangan ku anjeun teh kaula barakata Rama Kawalon ieu teh Gusti Rama leres bener tobat tuh kunaon ngejat atuh deui siga nya gagabrug euy duh ayo atana pi kaula teh Rama Tamelar aduh Gusti maksudna milarian Gusti Rama teh saur ilapat atawa wang siting dewa moal sarubakat tiasa ngarengsekeun patsogregan di nagara kaula Kiskendha lintang ti Gusti Rama uluh nah aya krisis naon nuju papasean parantos 12 tahun nyaeta paman kaula anu kakasih paman Sugriwa paman Sobali uluh nah nya garwana teh direbut kurakana garwa saha aya kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula paman Sugriwa jadi raja Kiskendha garwana teh Dewi Tara Tara naon Tara mani bener cicing dolah Tara mayar pugu Tara dangdan atau Tara dangdan
tah eta teh garwana direbut ka kawasanana direbut usaha teh kurakan aku paman Sobali bangsa monyet iya naon pangna kitu teh salarasna mah ieu teh pangna dugi ka Dordar Parasya teh alatan diadu dombakeun ku Dasamuka Raja Alengka waduh meureunna Dasamuka teh bogoh ka Bibitara ulu nya diadukeun teuing kumaha carana ngadukeunana dan nepi ka ayeuna can anggeus tah anu bakat tiasa ngarengsekeun teh lintang ti Gusti Rama atuh kaleresan pisan ayeuna teh sieun naon nuju di kepung buta-buta rek ngakan bangsa-bangsa buta orang-orang pedalaman ngakan saha semohon Gusti Rama teh bade dihakan sareng abdi ieu teh garwa Gusti Rama teh aya nu ngiwat deui saha teh garwa Gusti Rama teh saha Dewi Sinta kakasihna Ibu Sinta dipaling ku Dasamuka ti Alengka menang bejati sayen as Dasamuka maling ti manuk naon manuk anis manuk Jatayu eta manuk Jatayu bulan manuk Jatayu kungsi patelak Jatayu dengan disabut jangjangna Namru we sacara ngalupaskeun nyawa teh nya tidinya kengeng informasinya di manuk Jati Jatayu Jati Handap Gusti di mana ya tah ina teh nuju di kepung buta rek dihakansin ayo kaula bakal mantuan tinggal itu bisirek dihelakeun dihakan mah ngaran kaula Rama Rama saking ngandi hawamu kaula ti nagara Ayodhya pala saking Ayodhya wah hakan kowe sobat-sobat wah Sama marah pada rayu Denawa Laksmana kaula nun pangresa sawios kurayi wae ali kurang rengsekeun ieu Denawa unjuk sumanga salamet agan salamet Kang nuhun ngan siastra jinggawe buah kumaha nasibna anu mawi Kakang Semar gening beuki jero teh leuweung teh kalah beuki sanget cing persanten Pangeran moal bade dolim ka makhlukna anu laras kumaha urangna we mangga aling Kang kulat aling sae mangga Laksmana kaulanun kula cing mereka newate teh ras teuing anger we
siap mau sekolah nun lepat detik salah matu awas denawa dirgabahu porahana hingkang bakamu tusakan siwara ganira kejaba pusaka gua wijaya wah leres mah kelapar mangkaning keur mareujeuhna deuleu budak moraje mun dina hayam mah jajangkar ieu teh oh wah kadeu sia dek dihakan ku aing manusia penastik kersayang tumampara inggih ieu denawa dirgabau para tikorona kapangang ku Panagua Wijaya tapi ngadak-ngadak leungit tanpa hilang tanpa kerana si horeng ieu teh dewa anu kenging bebenuh ti sawarga anu ditepak sirahna bisa kenging panghampura tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu nya Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna doh anjeun dewa penyempurna walah leres dewa penolong bujeng hingga lahir batin oge anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga kaula menang bebenuk ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami nak nyarangan anjeun cing tabah kalayan cing emut ya anjeun teh aya di dunya doh tempat ruksak sakitu wilujeng gan aula rak semaka pihatur ulan nuhun pot daya-daya bulan aya tamu di mana tapi sanes bangsa urang sih malihan anu nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa kere teh naon kere teh kitu kerak melendeng kere ta eta sih laporan cara balik mana inah man kaulah ya dia iya pot mohon ran sembah kapihatur persa ditarima
Iwan narati mana Allah teh negara Wakis Kendas. Selamat Srenjang, selamat Pak. Doh, sembah kapitatur pula. Selamat Pot Dawala. Nuhun. Mana monyetnya? Ulu. Amuing. Hosa. Eta buntutna kana irung ya. Ngarogok Ngarogok. Punten ya tuh Bapak. Anjeun teh monyeti di negara Wakis Kendas. Wakis Kendas teh tebing pamiti dieu mapah mah. Ulu. Aya naon? Hanuman dupi pengkeureun teh saderek Unadi Laksmana. Ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajinga sareng Dawala. Ngendalkeun atuh sepuh. Ih, nuhun. Punten kapenggeran. Mangga. Tapi kasopan kitunya monyetna rajina mah geus kalalasaren we. Ngabadugan irung batur oge tara punten gini mah. Pinah deh ka geus kena sakedeung ge. Aya naon nguningakeun kula kaula teh gaduh paman dugi kayeuna teh teu acan rengse bening ceweng itu alim eleh ieu alim eleh ngaranna Paman Sobali sareng Paman Sugriwa. Ai kawit nama Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara. Ai pek diadu domakeun dumeh Paman Sobali mah kagungan siswa kakasihna teh Dasamuka Raja Alengka. Sobali teh boga murid Dasamuka leureuh. Rupina ningali ka Bibitara bogoh nanging teu wantun rupina mayunan. Nya carana teh ngadu domakeun we. Rakana sareng rayina teh diadu domakeun. Duka kumaha carana mah da terang-terang tos para seawe dugi ka ida teh acan rengse. Ke anu salah nu mana? Nya rupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh. Tapi aya monyet ge nya kurang ajar. Sarua we atuh naon ni? Kitu-kitu wae. Jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyata Sugriwa Timalan. Sinta Laksmana kaula nun kula geuning aya we nu sanasib jeung akang. Sinta aya anak Dewi Sinta atuh aya anak Dewi Sinta nah bakal panggih deui akangnya. Sedengkeun numutkeun beja mah nagara Dasamuka teh mentas laut. Nyai sing salamat cinta. Laksmana
kaulah nun kula Kakang Semar iya nun ayo Anoman urang rengseken eta kaributan dikis kena taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa di mana ngadaguanana di Tutugan Gunung Maliawan Tutugan Gunung Maliawan dawuh rupi mapai heula eta ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang aya kuring mameun leumpang kabeh nangkel ka kaula bakal ngagunakeun aji triwikrama bakal ngagedean sok mararuntang di kaula asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet nya Wal ukur lamunan Kang lah. baheula mah ukur lamunan numpak apa teh mah tereh liaing Kasarang KTP. nya alhamdulillah atuh ayo Anoman mangga urang ngajuk-juk walungan